Sampurasun, pendak deui dina acara Si Caki. Mang Mitra sumping deui kana acara Si Caki. Dinten ieu Mang Mitra disarengan ku Aa Diki, Kenji sareng Niel. Kenji sareng Niel. Upami urang sadi dinten, urang teu kengeng nyebut nami Gusti sambarangan nya. Teu kengeng nya. Mohon ulah sakali-kali nyebut. Wah, engke teh oh my god. Oh, sok nguping oh my god gitu. Oh soknya. Nah, teu kengeng nya. Tah, dina Kitab Budalan 20 ayat anu ka-7 disanggemkeun kieu. Ulah nyebut jenengan kami geus hanteu puguh. Sabab kami Pangeran Allah maraneh moal henteu nyiksa kasakur anu nyumahkeun jenengan kami. Jadi Kenji sareng Niel teu kengeng nyebut Gusti, nami Gusti sambarangan nya, teu kengeng nya. Lah ya teu kengeng nya. Nah, barudak sadaya nu aya di bumi, upami urang dina kahirupan sadi dinten sapertos Kenji sareng Niel tos janji ka Mang Mitra moal nyebat jenengan Gusti sambarangan. Teu kengeng misalna sok aya yo nyebatkeun demi Allah. Atanapi nyebat jenengan Gusti sambarangan teu kenging. Dinten ieu diemutan, Kenji sareng Niel oge teu kengeng nya. Teu kengeng nyebut kitu nya. Janji sadayana, barudak anu aya di bumi ngawitan dinten ieu dugikeun ka saterasna, barudak sadaya teu kengeng nyebat jenengan Gusti sambarangan. Teu kengeng deui nyebatkeun demi Allah. Teu kengeng, kumargi eta nyebat nami Gusti sambarangan. Pamugi barudak sadaya ngartos, Kenji oge ngartos, Niel oge ngartos. Ayo urang dadah. Dadah.